Dan nyatana wawuh henteu fungsi teu wawuh ge henteu rugi. Di zaman ayeuna mah dijauhan ku sababaraha urang ge keur urang mah teu jadi masalah. Nu penting mah teu ngaganggu hirup urang we. Dan nyatana wawuh henteu fungsi teu wawuh ge henteu rugi. Yes. Salila lain duit anu ngajauh keur urang mah teu jadi masalah. Tapi da urang mah teu hayang megatkeun silaturahmi jeung sasaha oge. Tapi lamun maneh hayang ngajauh ti urang nya mangga wae. Da kadang jelema mah dijauhan teh lain karena boga salah. Tapi geus teu nguntungkeun jeung teu bisa dimangpaatkeun. Bener teu? Paladagu. Nurmi, ece teh ngasih tahu, lamun maneh dek nikah sirih, cik atuh kanu beunghar saeutik. Ulah saukur nempo beungeut mah hungkul kasep, ari teu usaha mah keur nanahaon. Jeung inget, lamun jadi awewe, ulah hayang maraban lalaki, ulah hayang nganakahan lalaki, ulah maneh anu gawe itu anu sare. Jeung kadua, bucin mah meunang, tolol ulah. Bener teu? Baladageun. Lamun jelema anu dinyerikeun ku maneh masih keneh bageur ka maneh, lain berarti bodoh. Berarti moralna leuwih luhur ti maneh. Lamun maneh boga otak, minimal maneh boga kaera. Lain banget. Baladageun. Lamun maneh hayang nyaho jelema, sifat asli jelema, tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna. Lain nu ditempo omonganna. Baladageun. Ye, rumah tangga teh aya dua, hiji suami, dua istri. Selain ti eta mah tamu, dek ipar, dek mertua, dek keluarga, sekaligus orang tua maneh. Lamun maranehanna mah ikut campur tentang masalah rumah tangga maneh, tong didenge. Salaki salaki maneh memperjuangkeun maneh jeung mempertahankeun maneh. Bener deh. Baladageun. Dengekeun Asia Besti, sakapeung mah aing teh sok hayang jalan-jalan, shopping, Asia nongkrong di kafe-kafe, beli baju, beli tas branded. Kan aing teh inget Asia cek omongan bapak aing, sakirana miskin mah ngajedog tong loba gaya. Gitu ta Besti, ripu. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana. Ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Baladan. Cicing katempona bodoh. Tapi jelema zaman ayeuna loba drama. Tapi kudu inget karma moal salah nama. Baladan. Ye, naha awewe bisa dibeli, sedangkan lalaki teu bisa dibeli. Kusabab lamun lalaki loba harta moal cukup ku hiji awewe, sedangkan awewe nu loba harta moal butuh ku nu ngaranna hiji lalaki. Karena pada dasarna lalaki mah gelo ku liang, sedangkan awewe mah gelo ku uang. Bener teu? Tong protes. Baladageun. Caritana sedil, caritana akuna ngepoan di scroll, ditilik-tilik, dibulak-balik, ditempoan foto video jeung statusna. Ari kana gayana nurutan. Ye, eta teh sia teh iri apa terobsesi? Baladageun. Ye, mun salaki mikeun duit ka maneh kabeh, hasil gawena dek leutik, dek gede, tanpa nanyakeun eta duit dibeak dipake ka mana wae. Maneh teh kudu bersyukur. Berarti maneh diratukeun, lain dibagukeun. Bener teh? Baladageun. Bebeungetan kitu mah katempo jelemana jahat. Ye, emang sumut aing ngomong masuk kasar. Beungeut aing judes. Omongan aing osok galak. Tapi kudunya aing boga sifat hate tetegaan jeung karunyaan. Yes. Saking ku tetega-tegana, loba jelema anu ngadak-ngadak sedil ka urang tanpa sebab, ngagorengkeun urang tanpa nyaho faktana anu bener. Urang mah teu tegaan. Ngomongkeun anak di tukang mah ye diantep moal dipercaya. Tapi lamun ngomong hareupeun, cabok baing sumutna. Baladageun. Ye, lamun hirup maneh embung bermasalah, hayang loba jelema anu resep ka maneh. Prinsipna mah hiji. Ulah jadi sempuni kan itu kan ieu. Paham?
Paladageun. Ye, salaki zaman ayeuna mah. HP di nomor hijikeun, pamajikan di nomor 2keun. Babaturan di nomor hijikeun, pamajikan di nomor 2keun. Keluarga di nomor hijikeun, pamajikan mah anger di nomor 2keun. Giliran geuring, saha di nomor hijikeun mah? Pamajikan. Komo lamun dibere nyeri awak mah ye, ditungtung suku nepikeun ka tungtung hulu saha anu ngurus? Pamajikan. Tapi lamun manehna eukeur cager, pamajikan mah dipandang sebelah mata. Naon sia melotot berkokok? Mikir. Paladageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga juri jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Paladageun. Tong sok nguruskeun hirup aing. Aing teu boga keur ngagajihna. Kiraku ku aing kudu dikiririn, eta sia boga sumur. Paladageun. Sagoreng-gorengna aing, samiskin-miskina aing, ingat aing masih kene boga hate. Sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunana. Ingat roda dunia mah berputar. Ayeuna aing sangsara balangsak, buah isuk pageto mah aing bakal beunghar. Sia ayeuna beunghar, buah isuk pageto mah bakal balangsak. Omat urah indit bari nyiduh besi sia engke labuh aya pangabutuh. Paladageun. Cek kumaha nying hareupan jelema anu osok miceun beungeut. Tong dideuleu ari sakirana miceun beungeut mah. Lamun miceun duit pulungan. Pan untung ka manehna ge ari miceun duit mah. Ari sakirana miceun beungeut mah karena nahaon? Mau beungeutna goreng patut mah. Bisa anu pulungan. Lamun miceun duit pulungan. Mun miceun beungeut tong dideuleu. Ini repot cuma gitu oge. Bener teu. Paladageun. Meuli kentang kaci parai, boga hutang gelaba layar. Meuli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Meuli lontong kageria, irup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan. Mun boga duit bayar sametan. Kagorengan ye, tempo aya goreng kacang ye, aya goreng kudang ye, kangeunahna ye teh goreng kacang teh, tapi anu teu ngeunah mah ye kagorengan tetangga, gorengan ka teh tetangga ye, omat seulian ye. Anu paling ngeunah paling raos jengkol anu bau-bau ye, handeup nanya kuring mah. Anu bau anu ngeunah salian ti jengkol jeung peuteui naon? Punten dijawabnya. Da eta mah penting mah urang mah nyaho jawabanna, amun teu ngajawab berarti eta Paladageun sia. Isuk deui mah lamun deuk ngomongkeun urang, ulah ka jelema anu wawuh ka urang. Pan dibejakeun deui ka urang. Yeuh, pan geus nyaho urang mah konten kreator. Lamun aya jelema anu nga-request tentang sindiran, dek maneh kasindir, ulah nyalakeun ka urang. Nyalakeun mah ka nu nitahna we, nu nitah nyieun konten sindiran. Jeung bari nage maneh ge nyaho, sunggut urang mah babeladagan alabatan toa masjid. Ulah sok nyalakeun ka urang. Jeung aing mah sok heran, ongkoh nyaho kana sosmed, scroll video, nempo postingan jeung status batur, tapi teu ngarti-ngarti. Jadi ulah sok nyalakeun ka urang. Bener teu? Paladageun. Yeuh, jelema anu gablek hutang mah komo mumul mayar mah jelema anu teu gablek ka era. Matak hirupna kasinggungan, jeung kasindiran. Da bisana ngan saukur amek-amekan, tapi teu bisa mayar. Matak keur naon ditagih oge, da bisana saukur nginjem, tapi teu bisa mayar. Bener teu? Paladageun. Sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna surup batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah asa aing kapake. Da angger sakumaha maneh kana pagawean hakikeut ge ulah batur. Ieu nu beunghar mah dunungan. Coba maneh beunang naon? Perang sangke. Paladageun.